kawin oke pokok. Rumah tangga tos sabaraha puluh tahun. Alhamdulillah tos 50 tahun. Kumaha rumah tangga? Alhamdulillah. Di bumi bahagia. Sok sanajan teu aya sagala kulantaran ayeuna bapana cinta lah cinta bah. Ibuna cinta timbul menon rasa tenang di rumah tangga. Mun teh mah alasa-alasa hijina teu mikaresep teu boboheun moal tenang. Balik ka imah padahal di imah sagala aya ruk di juru brok di pantok aya di tengah imah. Datang we ka imah nalika ka imah teh dijemput teh sarwan bibir anu monyong teh pan sarone ibu teh langsung olah baharita keneh teu betahkeun di imah teh ayeuna kumaha jarum super derang di rumah suka pergi tah sarone ibu teh kulantaran naon teu aya sinkron rasa cinta ayeuna teu aya ketenangan hatena nya kitu deui nalika Allah mika cinta ka urang tuluy urang teu mika cinta ka Gusti Allah maka Allah ge moal mere ketenangan kana hati urang. Da lain tina tumpukan harta. Saya suhurna jabatan ketenangan teh nalika urang tos mika cinta ka Gusti Allah, Allah tos mika cinta ka urang kumaha cara urang mika cinta ka Gusti Allah? Ngobrol ka Allah teh. Urang teh dipiwara ngobrol ka Allah teh. Boga kabutuh hari anjeun. Syukur Gusti kapareogian abdi mah. Nah, abet nyempe wae atuh. Nah, ini ibu kada murang kali. Abet temwe eta budak. Nek kunaon baeud wae ditanya. Abet tem eta budak teh. Kan urang teh bingung nya. Budak ngabet tem wae. Nek hayang kawin, abet tem. Nek hayang sapeda, ngabet tem wae eta. Atuh mah teh lieur, hayang naon teh baeud wae. Mun hayang imah, hayang kawin kurang kawin teu. Lamun hayang imah rek dinyicil, lamun hayang mobil